Masak hayam ti mimiti di balado digeprek ayeuna geus disurundeng. Da budak teh kabeukina ukur hayam tiap ditanya mau masak apa teh jawabna teh hayam we. Poho teu kaburu video ti mimiti besti kalakah tempe geus asak hayam geus dikulubkeun tuh tinggal ngagoreng. Kadang-kadang urang teh sok poho besti pan urang teh geus jadi ibu-ibu konten kreatornya lamun kagiatan masak teh kudu di video wae. Tapi kadang-kadang urang teh sok poho deui nya geus der masak heueuh poho di video. Jadi we siga kieu tuh geus setengah jalan karek di video. Ieu teh urang teh rek nyen sambal matah besti itu aya sereh bawang beureum daun jeruk jeung cengek disiksikan kabeh. Geus kitu bumbuan we ku uyah, pecin, kaldu bubuk, make gula saeutik. Galokeun ti dinya teh. Geus kitu banjur we ku minyak panas. Minyakna teh nu kurukot panas teh nepikeun ka ngebueul. Sabenerna mah ulah nu minyak-minyak kieu teh nya posisi keur batuk pilek jika kieu teh tapi da kumaha atuh dari dahar mah hayang ngeunah geuningan. Kela sambil nungguan hayam surundengna asak ayeuna erek kumbah wadah heula besti ngarah barasih jadi teu namru kitu mun pulang masak teh. Tuh pan teu karasa wadah anggeus hayam asak. Terakhir rek ngagoreng jengkol kotoream rek nyiksikan jengkol oge teh dipesekan-pesekan acan ieu teh nu penting mah dibeulahan we hungkul cekeng teh bae lah engke cangkang nama molotok sorangan. Tuh geus asak geuningan jengkol nage besti kot parulen ieu teh. Teh cenah ongko batuk tapi ngadaharan wae jengkol heuh atuh da beuki nya jabaning ieu salaki nitah manggorengkeun nya kapaksa we urang ge milu dahar da kabita kitu. Heuh bae lah nya sing jadi ubar we da ngadahar ubar mah enggeus geuningan angger we ari batuk teh sok cager sorangan. Ada oge kalaka dihajakeun ieu teh besti tinggal ngadaharan sambal matah jaba minyak hungkul. Ari kahayang mamantrang nu berminyak-minyak tapi teu bisa besti angger we habak deui